naon geuningan mah poek teh ududeunnya hungkul aya kopieunana mana. Acan datang Pasep di pasar naon. Heuh. Jauh ka pasar. Jauh Pasep di dieu mah. Aduh. 3 jam ka pasar oge. Alah, eueuh warung nu deukeut. Boro-boro warung Pasep di dieu mah. Nyaon? Hese. Hese Pasep di dieu mulai. Eueuh opieun, eueuh kopi. Udud we hungkulnya. Medu we udud Pasep. Tah geuningan caang. Alhamdulillah Pasep nih. Aya nu mah cara raangnya Karunyangeun PLN teh. karunyang gerak we teh karunyang. Mopoek wae. Ngepoek siga di guha. Nya gitu Pasep. Naonnya? Poek juga di guha. Itu. Wah karena pikiran wae poek teh Pasep. Ge mun poek wae nang pikiran udah meuli 11. Jika nawa gitu, dalam mun aya duit mah kita tadi ini cerita ini. Gitu. Eueuh ieu teh duit mah aduh. Aya mah pasti haji UAS minta meuli 11. Tah eta mah alhamdulillah caang geuningan. Ya Pasep jadi jarolas deui katingali deui. Itu urang dari caang segala rupanya. Heueuh hanyakalna we ieu teh. Eueuh duit, eueuh opieun. Keun hari ku masalah eta mah asal kene bisa napas we heula. Itu Pasep. Aduh. Meni kuwatir kitunya. Kuatir naon Pasep? Eta asal bernapas. Kumaha deui atuh urang teh Pasep? Urang tutup ku wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Teu daya teu upaya.